Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu ari maqalah nomor kagenep tina bab rubai. An Abdullah bin Mubarak katampi ti Abdullah bin Mubarak. Hafidil Qodi eta teh incuna Syekh Qodi Nuhil Maruji. Anjeunna sasauran tireng-rengan sahabat. Man sajalma sholat nu sholat sunat kula yaumin setiap poe nu hoream ieu teh. Sumanget keneh kana fardu. Isnata asyarota kana 12 naonana rakaatan rakaatna. Wahia ari nu 12 teh hiji 2 rakaat samemeh salat subuh, 2 rakaat samemeh lohor, 2 rakaat sabada lohor, 4 rakaat sabada qobla asar, warok atani ba'dal maghrib. Di mana jalma nunggos biasa ngalaksanakeun salat sunat eta qobla jeung bada pakon ada hakko salatin. Eta teh nyata-nyata jelema geus ngalaksanakeun hak salatna. Lamun dina dahar mah urang mah kur sakadar cicing dina sangu teu jeung deungeunna eta teh. Fardu we terus tapi sunat teh dilakukeun. Moal ngeunah ibadah kitu. Diajar qobla jeung bada teh 2 rakaat da teu meakeun sajam ieu. Kamotivasian naon eta? Liqauli sallallahu alaihi wasallam rohima maparinan rahmat dibere tenang hatena teh geuningan tas salat subuh jeung salat tahajud rasana teh pan beda nya teh. Ieu nanya kana osok aing mah anu utara mau ditanya urang salat tahajud jeung salat subuh beurangna karasana nu geuretes kana beta teh rasana teh tas salat tahajud naon kulangka batur keur sarare urang atuh cenggulik hudang ek teh diprioritaskeun kumaha ku Allah. Kumaha kitu? Saha jalma nu sok ngalaksanakeun salat sunat qobla jeung ba'da rahimahullah imro'an sholla qoblal arsi arba'an. Ku Allah bakal diasih. Ya jeung evaluasi we ieu mah. Bisi ketenangan ku Allah dicabut teh lain ku pedah teu boga harta jeung jabatan mungkin loba ninggalkeun pasu neta. Pan sangu ge ngeunahna teh dahareun deungeunna lain nya. Begitu juga dina kaparduan matak cek istilah kolot fardu kalaku sunat kalampa. Urang fardu katinggalkeun sunat kapopohokeun setengah lain jelema we geus. Wa kana jeung buktosa an-nabiyyu kanjeng Nabi Muhammad yusolli sok netepan kanjeng Nabi qoblaha samemeh asar. Berarti henteu haram salat sunat bada asar teh. Da Rasul mah kadang netepan kadang henteu ngan saur ahli hadis para sahabat seueur nyaksi bahwa kanjeng Nabi dina bada asar mah langki kana salat sunat. Naon sababna? Ihtiyat bisi asup kana waktu maghrib. Sok aya geuningannya nu karek getol salat. Aya nu maot ge mengkel sajadah. Samarukna salat janazah aya sujudan. Keun bae. Terus sholat asar
salat ulah disengsirikeun. Wah, aliran sesat cenah ya. Teu kudu. Ngan Kanjeng Nabi mah seseueurna teh qobla. Gitu. Arbaan yapsilu bainahunna bitaslim. Janten henteu 4 rakaat teh henteu disasalamkeun kitu nya. Jadi 2 rakaat 2 sasalaman. Tak enjing komo Ramadan mah nya. Mengpung ya Ramadan depan berang peutingna teh magfirah. Man paroha biduhuli Ramadan gupirolahu mata kodama minda eta teh karek bungahna. Komul mundari puasa. Pan urang mah ya Allah gak kerasa sudah Ramadan lagi. Status mah ini ya Allah. Ai puasa itu. Itu kade nya sia teh. Man sholat 4 rakaatin sing sahabai jaman nu sholat 4 rakaat samemeh asar dikeun haramallahu badanahu ala narin. Saur Nabi diharamkeun jasadna tersentuh api neraka. Ayo urang mah menak tara teh geus kuat nya. Jadi sahaja mah nu ngaistiqomahkeun salat sunat samemeh asar berarti ba'da duhur qobla asar. Eta teh haramallahu badanahu ala nari. Ye. Lamun boga keanehan geuningan loba dina kisah-kisah kitab-kitab ulama-ulama salafus saleh. Orang-orang torikoh dugikeun ka aya kuburanana digali masih beleger keneh. Geus 10 tahun ditanya ka orang sekitar nu pernah nyang hareupan kahirupan anjeunna ti antawisna aya nu dawam ngaos Quran, aya nu dawam salat sunnah. Waktos AA di Ciamis nuju pasaran I'anatul Tholibin Sinaran Bajuri di tengah perkaan ngaos bade mereskeun juz katilu aya pembebasan lahan jalan. Nu akhirna kan di bulldozer rek dialihkeun aya hiji makbaroh begitu digali tos 37 tahun digali beleger keneh ditaros eta naon tukang ngesol sapatu sadidinten nama ngan haram kangge anjeunna ninggalkeun sunat qobla jeung ba'da. Tuh batur. Ayo urang mah 2 jam geus buru. Geus butai. Kerkesangan ge kan geus bau. Tuh dah teangan ilmu-ilmu nu karar itu teh. Wa naqala geus nukil sa Syekh Khalilur Rasyid minadiyati fil tariji ar-rabi min khabaril muslim. Mamin abdin teu aya hiji jalma yusolli nu salat lillahi taala karana Gusti. Awas lain karana dipuji. Bi kulli yaumin dina setiap dinten sintata asarota kana 12 rakaat anu tadi. Goero paridotin barina lain salat fardu. Illa bana dengekeun kecuali bakal ngadegkeun. Bakal dibangun. Ngabangun sa Allah Gusti Allah lahu pikeun itu jalma nu sok salat sunat baetan fil jannati. Lamun engke aya nu ngalampar di laluar teu baroga imah eta teh nu tara sunat. Engke di surga gitu. Ipek aya nu jero keur caricing kitu nya keur ngaropi arudu di imah teh. Mane keur naon dinya? Allah ngabangun. Jeung saha? Tina naon amalna? Sunat sapoe sapeuting teu eureun. Fardu mah geus puguh. Sok dialajar. Tak judulna mah sok diganti ku marane. Likum-likum gajleng. Nu akhirna ayeuna mah salat sunat.
Mana? Kita sholat eka mana? Sholat sunatul lah. Naon? Banallahu lahu baitan fil jannah. Keur madi imah teh di dunya imah reyon. Sumpek tara sholat. Eta mah di dunya sangsara, di akhirat walau alam. Walau alam. Teu apa lain mah eta. Ngan sing da gablek we kapikir atuh. Nya sing kapikir kadinya kitu tah. Nya. Zada at-Tirmidzi arba'an qabla duhri warok ataini ba'daha warok ataini badal maghrib warok ataini badal isya warok ataini qabla sholatil godati. Tah eta tah. Hiji qabla du sabaraha rakaat? 2 bada duhur. Jadi qabla asar, bada maghrib, qabla isya, bada isya, jumlah siapa itu beri dihitung artinya. Jadi kira-kira deh. Qabla duhur, seriji 2, bada jadi 4, qabla asar jadi genep, bada maghrib, qabla isya, bada isya, kok eta? Di dieu sahabat aya perbincangan. Acan qabla subuh. Eta panggede nama. Kurang kan tos isya sok rajin geuningannya. Harees. Cing gara diajar 2 rakaat atuh. Ih. Diajar. Mumpung can boga kariweuh gitu. Oh, man sholla qabla duhri arba'a rakaatin kana anna ma tahajjada bihinna dengikeun min lailatihi. Aya saur sapali kaul masing sabae jalma nu salat sabada isya, salat sunat bada isya tambahan ku naon? Witir. Witir. Eta teh sarua jeung salat tahajud. Kumaha mun urang? Witir, sunat ba'da, tahajud. Tuh ari ka Allah loba kahaya. Cing atuh gableg pamikir sia teh. Cek Allah teh ku aya kahayang tapi teu dibeli ku amal sia. Tok dialajar. Oh. Bahkan cenadak ba'dal isya kamislihina min lailatil qadri. Tuh sarua jeung darajatna teh keur salat sunat lailatul qadar. Tah engke tanggal 1 Ramadan ai lailatul qadar ti iraha ti tanggal 1 napikeun ka tanggal 30. Sepakat? Cicing mah ngeuing ulah nyengir sia. Ti tanggal 1 napikeun ka tanggal rahasia menging ya mah. Geuning cenah aya nu perdebatan ti tanggal 1 na ti tanggal 20 ka ditu. Geus ikuti. Aya nu nyaurkeun ti tanggal 10 ka 20, ikuti. Aya nu tanggal 1 nepi ka tanggal pal jamu aula. Urang kaul ulama cokot kabeh. Jadi malam Lailatul Qadar teh ti tanggal 1 Ramadan ka tanggal geus sakitu. Oh. Oke, bab Lailatul Qadar banyak. Terus di dieu kautamaanana. Waman jeung sajal masoma nu puasa min kuli syahrin tina setiap bulan salasata ayamin 3 poe. Tuh. Bareuli ku sunat wahia al ayyamul bed wahia asalisa asaro dina tanggal ke-13 ka ditu. Eta teh yasumu sadisa asaro wa aw yauman badahu badala salisata asaro wa hikmatu kauniha salah satun annal hasanata bi asri amsaliha.
Pasaumuha kasaumi syahrin kulihi, sahajal manusia bulan puasa 3 poe tanggal 12, 13, 14 ini nyorkeun 13, 14, 15 eta teh boga darajat nate sarua jeung puasa sabulan. Matak aya nu nanya tara Senin Kemis eta masuk puasa eta juga nate. Engke dak dina Adkar Nawawi dibuka ieu mah nya. Terus pakod ada hako siamin, maka eta teh jelema kaya-kaya geus ngalaksanakeun hak puasana. Urang gen osok puasa mah sanes upami subing naon? Ramadan 2 dinten nya. Awal gitu tah. Engke diterangkeun tuh ditulis ku aing cicing. Waman jeung saja makoro anu maca kula yaumi dina setiap ieu tarak hungkul ieu teh ieu. Nu tarak dipigawe ku urang unggul nya teh. Waman jeung saja makoro anu maca kula yaumi mi'ata ayatin 100 ayat. Tuh. Eta marek surat Yasin dah. Quran gitu. Naon we pokona. Surat Ad-Duhon, Waqiah gitu kan ulah dikait-kaitkeun jeung boga hutang Waqiah teh nya. Kitu tuh. Au yaqra'a ida asbaha wa ida amsa, maka di mana-mana eta jelema maca Al-Qur'an bari dibarengan ku kaikhlasan, maka eta teh sarua jeung jalma geus dibere ku Allah berbicara interaksi jeung Gusti Allah, maka tina maca Qur'ana ku Allah bakal dibere kababarian dina pamaksudan. Sok baca dah. Waqiah, surat Al-Muluk, eta teh sing rajin dah. Ida asbaha di mana manjing subuh wa ida amsa pasosore autila al-hadidah wa khawatima al-hasri wal ikhlas wal muawwidanaini salasan minimal kieu lah urang menusuk apal geuningannya qul a'udzu birabbin nas sabaraha kali 3 qul a'udzu birabbil falaq surat al-ikhlas atuh henteu maca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah mah atuh eta-eta we lah. Nya. Diajar isuk-isuk jeung pas sore. Keun da moal maksa ieu. Nu bisa be. Waman jeung saja mata sodako nu sodako pi Jumatin dina poe Jumat bidirhamin ku sadirham. Numatak aya program sodako Jumatnya au bima yusawihi pakon ada hako sodakotin eta teh sarua jeung jalma geus ngalaksanakeun sodako nu sabenerna. Sok urang mah indung bapa beureunan salaki niatan sodako ka pamajikan bikeun ka pamajikan teh mun bisa mah poe Jumaah sabab pentingna tos dipake. Naonana duitna lamun eta ka pamajikan ka anak geus ka pamajikan ka anak kadulur akrob nu deukeut geus leuwih ti dinya sok lebarkeun sayap deui yatim piatu jompo poe Jumaah. Naon sababna seueur jami nu tawasul ku sedekah poe Jumaah. Sapertos Syekhuna Al-Mukarram Allahu yarham Timanon Jaya wa Khair Afandi anjeunna mentelorkan putra-putrana sadayana janten kiai pesantrenna dugikeun ka 1700 cabang ieu anjeunna kapungkur kumaha ibu ramana setiap Jumat sok nyimpangkeun khotib hoyong katuang-tuangeunana kudu khotbah anjeunna wasilah tawasul malah mandar anak aing jadi ulama diijabah ku Allah. Turutan urang da. Khotib teh pegat ku urang teh. Mang kae meula. Aya naon jang tara Tirisasari, peuting aing ngaji.
siapkan gurame badag hayam badag gitu. Itu seperti bekal mang kagok lah. Ujang teh ngadadak kieu anak abdi hayang jadi ulama. Kumaha we wasil. Sok dialajarnya. Tah, ieu teh ti antawisna eujeung penyempurnaan haliah ibadah urang. Hiji ku puasa, kadua ku sedekah, katilu ku maca Quran, kaopat puasa ku opat salat kade sampurnakeun salat urang ku salat sunat. Kadua, sampurnakeun hirup urang ku maca sampurnakeun ayeuna pamaksudan urang ku sering maos Quran. Sampurnakeun sedekah urang dina poe bahkan sahur pun Bapa makan tos jang sarokaat salat fardu moal bisa kagantian ku 1000 rakaat salat sunat. Tinggalikeun hebat darajatna salat fardu. Tah ieu mah urang masing diajar we gitu. Tos kangge sementawis dina ieu makalah ieu dicekapkeun heula sakitu.